Akang, iya abdi menakan si Neng kapiuhan di sisi jalan sareng orokna, mung orokna mah teu janten layon, Kang. Sora euis ari weus-weus bari rawah riwih nelepon ka Kang Maman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Euis nuju di mana kitu ayeuna? Di jalan, Kang, kalersan abdi bade ka dinya ngalongo ka ibu. Di jalan menakan si Neng tos teu sadar. Kumaha atuh, Kang? Nah, candak wae ka rumah sakit atanapi teras ka bumi. Teras ka bumi is, apaan eta orok dah di Pulasara meureun. Keun we si Neng mah urang neang mah teu disina dipariksa di bumi. Gampang ke lamun teh mah kudu dirawat, urang langsung dibawa ke rumah sakit. Sabada beres Pulasara orokna. Jawab Kang Maman tandes. Orok saha anu maot hujang? Cek Bu Ijah ngareret ka Kang Maman anu aya di gigireunana. Ibu, euis menakan si Neng tos teu sadar di sisi jalan bari nangkep orokna. Anu tos janten mayit, dedeh teuing pasti si Neng katalangsara alatan ku ibu dipiceun. Tos hampir saminggu si Neng teu aya laratanana. Ayeuna kapendak bari dina kaayaan pikaketireun. Pasti si Neng ngarandapan kalaparan, kapanasan, kahujanan. Tega ibu ngalakukeun kitu ka si Neng siga kasato wae. Cek Kang Maman, bangetna semu beureum nahan kasedihna. Dikitukeun kudu jadi anakna, Bu Ijah ngahuleng. Aya rasa kaduhung jauh dina hate leutikna, tapi rasa eta sok ujug-ujug kalimpudan ku rasa ceceb kana naon anu geus dilakukeun ku Neng Sarah ka dirina. Sok padahal hatena mah ngaku Neng Sarah kacidanyaah jeung perhatianana ka dirina dibanding jeung anak awewena anu dua anu nempo ka manehna ukur sabat digere wungkul. Lain teu nyaah meureun ngan ku jauh jeung sibuk ku urusan rumah tanggana. Mitra-mitra pemirsa Dongeng Mangguru, gancangna ieu carita gerung sora mobil euis anjog kaburuan. Kang Maman ngorepak kudang lumpat tuluy kaluar mulu mobil euis. Andregeyeng awak Neng Sarah dipayang ku Kang Maman tuluy digolerkeun digigireun Bu Haji Ijah. Torojo jajak ngiringkeun mantri anu ngahaja di teang samemeh Neng Sarah datang. Mang, wayana pangbejaankeun Pak Ustad Teguh Imaduddin, hoyong dipangmulasarekeun orokna si Neng kitu. Saenggalna kitu nya Mang. Ieu layonna geus rada lila sigana mah. Tuluy parentah Mang Deyon sida ngajakan tetangga panggalikeun kuburan kanggo orok kitu. Tong jauh teuing di pipir imah we da moal pirang ngagalik jang orok mah. Mangga Kang, mangga. Walon Mang Jaja bari tuluy ngabalanyeng. Apal aya bewara yen di imah Bu Haji Ijah kapapaitan tetangga rabul ngalalayad. Mayit geus disiraman ku ibu-ibu sepuh di eta lembur. Beres disiraman, tuluy Ustad Teguh ngaboehan mayit orok sapuratina. Sanggeus beres tuluy dijepatkeun nya ngirah ngaler di ruruban ku samping kebat rereng warna bodas. Sanggeus aya kana sajamna Neng Sarah ngulisik nya beunta. Neng Sarah rurat reret kasabudureun eta tempat. Ret kana leungeunna anu nganteng selang inpusan. Barang sadar orok geus teu dina tangkepanana. Neng Sarah ngorejat reuwas. Dedek, dedek, di mana hidup cunaha teu aya dina tangkepan mama. Dedek, dedek. Cek Neng Sarah bangun anu can kumpul pangacianana. Kang Maman tuluy ngagabrug nangkep Neng Sarah bari cari nakdak. Neng, alhamdulillah Neng tos sadar. Neng ayeuna aya di bumi. Si Dede tos diibakan tos didangdosan tos kasep. Tuh ayeuna ge aya di bumi keur ngantosan hoyong dijejapkeun ku Neng. Di mana Kang? Cobi Neng hoyong ningal. Nya hayu Neng hayu, cek Kang Maman nyengkatkeun awakna Neng Sarah. Tuluy dibeyeng dibawa ke tengah imah. Barek Neng Sarah diuk tepak deku gigireun layon. Tuluy muka rurubna katempo keneh rupa anakna anu bodas cahayaan. Semu imut ngabibita ngan celengok-celengok we Neng Sarah
ngambung taarna. Beral kasep geramiang, mamah tos moal deui ngecelakeun si Coca. Mamah tos ikhlas ngalepaskeun hidup. Gerentes hate Neng Sarah bari tuluy ngarungkupkeun deui rurubna. Ayo atuh Pak Ustad, peung siang keneh, abah tos ieu mah tos lami teuing ngantos. Neng mah tong milunya da keur diinpus, ceuk Kang Maman bari ngareret ka Neng Sarah. Tos sawios atuh Kang da kaduga, sarengna deui da henteu tebih pira oge kapipireun bumi. Nya hayu atuh, euis, bayeng ieu si Neng hayang milu ngurebkeun, akang rek mawa orok, ceuk Kang Maman gegerowan ka adina. Nya mangga Kang. Palon euis tuluy sarerea ngabring ka masjid, rek nyolatkeun mayit, geus rengse nyolatkeun tuluy dikurebkeun. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, ti poe ka poe kondisi Bu Ijah beuki parna geus teu bisa pisan usik, hayang malik dibalikeun, hayang hudang dicengkatkeun, miceun jeung kiih geus teu karasaeun estu ngawer-wer jeung ngarukutuk dina pangadengan. Neng Sarah kacidatu latena, manehna teu ngarasa aral subaha, sok sanajan peuting kurang sare, hudang tineuh balas ngaladen bari seubeuh ku carek, sabab Bu Ijah masih keneh can leah. Sarah, hayang malik cangkeul. Neng Sarah anu karek ngalenyap, meureun aya kana 10 menit mah ngorepak deui hudang tuluy ngeuseuh ngadeuketan. Ibu hoyong naon? Hayang malik cangkeul Sarah. Oh, mangga sok urang balikeun Bu, ceuk Neng Sarah bari malikeun awak Bu Ijah sina malik ka katuhu. Goledag deui Neng Sarah ngedeng gigireun Bu Ijah. Karek oge 15 menit. Sarah. Hoyong naon deui Ibu? Ceuk Neng Sarah hudang deui bari kekeurceuman sabab ngalenyap. Panjang hees wae atuh sia teh. Mani ngenyah-ngenyah we anu gering diancep nyilek sorangan. Mohon punten Ibu, tadi Neng ngalenyap. Ibu hoyong naon atuh? Hayang diuk ieu teh kuat panas conggong. Oh, mohon mangga Bu. Tuluy Neng Sarah beberegeg nyengkatkeun awak Bu Ijah sina diuk. Sanggeus diuk tuluy tonggong Bu Ijah di baluran wedak talek supaya teu ledeh sabab kakekeb. Sabot ngabalur tonggong, Neng Sarah ngambeu bau anu teu asing. Ibu, obokeun heula nya sakedap, urang gentos sinjangna supados raoseun. Nya make jiga anji deui apaan anyar keneh ieu teh. Mohon Bu, tapi Ibu tos miceun deui upami teh digentos engkena bakal babak. Goledag deui Neng Sarah ngedengkeun Bu Ijah. Sampingna tuluy diudar, kotoranna dilapan ku caihanna tepi ka bersih. Rap samping bersih dipakekeun deui. Ret Neng Sarah kana jam dingding geus jam 3 subuh, padahal sare mun dihijikeun mah paling ge aya sajameun. Ibu teu acan hoyong kulem. Nyarek nyaho nyanyanyakeun sare sagala. Siga anu geus bosan ngurus maneh mah Sarah. Ya mikir maneh ge baheula ngahasilkeun beurang jeung peuting. Sanes kitu Bu, teu pisan-pisan Neng ngaraos bosen.
nu aya mabag jawe tiasa ngurusanan ibu. Upami Neng kedah mulang tari makanan naon antos ku ibu dikorbankeun ka diri Neng. Amo tiasa nyubadanan sareng moal tiasa kagentosan sok sanaos ku harta sagunung-gunung. Neng mung gaduh kanyaah ka ibu hoyong ngabakti ka ibu salami Neng mampu kitu Bu. Cek Neng Sarah dumareda bari nyusut cimata anu ampir ngecelak. Cageulanya hei, insyaallah sanes baktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah. Mios.